Bismillahirrahmanirrahim. Wakila sareng dicarioskeun numutkeun sebagian pendapat, inna Rajab sanyanyana bulan Rajab ba'da ma yamdi saparantosna selesai bulan Rajab yas'adu ilas samai, kemudian ia bulan Rajab dia naik ka luhur langit. Fayaqulullahu ta'ala, teras Allah subhanahu wa ta'ala naros ka ieu bulan Rajab, ya syahri wahai bulan kaula, hal tuhibbunaka naha jalma-jalma mika cinta ka anjeun, wa yu'addimunaka sareng naha jalma-jalma ngagungkeun ka anjeun. Fayaskutu kemudian ieu bulan Rajab teh cicing, wala yatakallamu sareng henteu berkata naon-naon, hatta yus'ala saniyan wa salisan, dugi ka ditaros deui ku Allah anu kadua sareng anu katilu. Saparantosna Allah naros 3 kali ka ieu bulan Rajab teh, summa yaqulu kemudian ieu bulan Rajab teh ngawaler pertarosan Allah, Ilahi ya Allah pangeran abdi, anta sattarul uyubi, engkaulah zat anu maha menutupi aib-aib seluruh makhluk. Amarta khalqaka, anjeun parantos marentahkeun ka makhluk anjeun, bi ayyasturu uyuba ghairihim, supaya menutupi aib-aib orang lain. Wasamani sareng parantos memberikan nami ka kaula rasuluka utusan anjeun, nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asomma bulan anu torek, nu matak sing hade ulah sok wani-wani menceritakan aib orang lain, sebab Allah oge yang maha tahu dan maha kuasa untuk membongkar aib-aib setiap makhlukna, tapi tetap Allah menutupi aib-aib makhlukna. Ialah rahmat Allah. Lamun seug aib-aib urang teu ditutupi ku Allah subhanahu wa ta'ala, metak isin urang. Boro-boro bisa nyarita model kieu, kapanggih jeung jelema ge metak isin kusabab urang teh loba aib, loba kekurangan. Numatak urang sing isin sebagai makhlukna, ulah sampai ngabukakeun aib orang lain. Komo bari hanya sekedar nyaho cenah cek batur mah. Ulah bimilueun ngabongkar aib orang lain. Saur ieu bulan Rajab teh ana sami'tu ta'atahum, abdi ngupingkeun kana ketaatan jalma-jalma, walam asma' maksiatahum sareng abdi henteu mendengarkeun kana maksiat jalma-jalma. Falidzalika kusabab kitu sammal asomma, abdi diberikan nami bulan anu torek. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman deui, anta syahri ma'ibun asammu, wahai bulan Rajab, anjeun teh bulan kaula anu pinuh ku aib, anu ngabogaan aib sareng torek anjeun teh. Wa ibadi ma'ibuna, sareng ari hamba-hamba kaula oge eta ngabogaan aib. Qabil tahum ma'a uyubihim, anjeun parantos menerima hamba-hamba kaula beserta aib-aibna, bihurmatika kalawan sebab kehormatan anjeun, kama qabil tuka
nya kitu deui sakumaha kaula narima ka anjeun sebagai bulan anu torek. Wa anta ma'ibun sareng anjeun teh bulan anu ngabogaan aib. Wa aghfiru lahum sareng kaula bakal ngahampura ka hamba-hamba kaula binadamin wahidatin fika kalawan sebab penyesalan anjeun anu sakali. Wala naktubu lahumul ma'asiya fika sareng kaula moal nyatetkeun ka hamba-hamba kaula maksiat-maksiatna di bulan Rajab. A'rajabiyah ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Khaubawi dina kitab A'rajabiyah. Atuh lamun Allah henteu mencatat maksiat-maksiat di bulan Rajab mah geus we teu kudu aribadah. Urang maksiat kabehan masjid tutupan urang liburkeun selama bulan Rajab mah da moal dicatetkeun ieu ku Allah oge. Iyalah anu maca hadis secara tekstual hungkul mah pasti kadinya pemikiranana. Padahal ialah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk bertaubat ke seluruh hamba seluas-luasna sepanjang bulan Rajab, sehingga upami aya hamba Allah anu bermuat maksiat di eta bulan Rajab, maka ku Allah henteu langsung dicatetkeun kemaksiatanana. Ditunggu heula sampai selesai bulan Rajab rek tobat apa moal sia. Lamun teu tobat dicatetkeun atuh engke ketika geus beres Rajab dirapelkeun. Emang gaji wae dirapelkeun teh. Iyalah rahmat Allah dicurahkeun di bulan Rajab anu kudu dimanfaatkeun ku urang dengan sebaik-baik. Maksiat-maksiat hamba-hamba Allah ditahan heula ku Allah, ditunggu heula henteu langsung dicatetkeun, tapi sabalikna ketaatan-ketaatan jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun ibadah dina eta bulan langsung dicatetkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu matak bagi orang-orang anu bener-bener mengharap ampunan Allah mah ieu bulan Rajab teh bener-bener dimanfaatkan untuk mendapatkan ampunan Allah sebanyak-banyaknya dan dimanfaatkan untuk meraih rahmat Allah sebanyak-banyaknya supaya dosa-dosa orang anu telah lalu diampuni ku Allah dan sisa umur orang dijaga tina berbagai dosa-dosa. Ieu penikmat. Wakila sareng dicarioskeun deui ku sebagian pendapat summiya as-somma bulan Rajab diberikan nama bulan anu torek li annal kiramal katibina sebab malaikat kiramal katibin yaktubunal hasanati was sayyiati anu bertugas mencatat amal kebaikan sareng mencatat amal kajorean fi sa'iri syuhuri dina bulan-bulan anu lain wa fi hadas syahri sareng dina ieu bulan Rajab teh yaktubunal hasanati mencatatkan kebaikan-kebaikan hungkul wala yaktubunas sayyiati sareng henteu mencatatkeun amal-amal kejorean. Fala yasma'una fihi syarran maka para malaikat yang tidak mendengarkan dina bulan eta kejelekan-kejelekan hatta yuktabu nepi ka pantas dicatat. Maksudna sama seperti tadi. Allah oge memberikan toleransi, Allah oge memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berbuat maksiat di bulan Rajab ieu untuk bertaubat, maka malaikat kiramal katibin pun demikian. Tidak langsung mencatatkan maksiat-maksiat anu dilakukan ku si hamba, tapi ditungguan heula selama bulan Rajab rek tobat apa moal. Lamun teu tobat atuh engke pasti dicatetkeun.
Moal mungkin aya satu kejelekan pun anu terlewatkan ku malaikat. Akan tetapi di bulan Rajab ieu spesial. Maksiat-maksiat teh henteu langsung dicatatkeun tapi diberikan heula waktu untuk bertaubat. Bateuing aya jalma tanggal 1 nepi ka tanggal 5 Rajab teh berbuat dosa melulu, sahanu nyaho tanggal genep tanggal 7 jeung saterusna mah bertaubat dengan taubat anu sesungguh-sungguhna. Nah, ieu anu ditungguan ku Allah sareng ku malaikat teh, taubatna hamba-hamba di bulan Rajab. Miskatul Anwar ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Haubawi dina kitab Miskatul Anwar. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk jalma-jalma anu daek tobat di setiap kesempatan, terutama di bulan Rajab. Sareng pamudah-mudahan urang sadayana sing termasuk jalmi-jalmi anu kenging ampunan sareng rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab ieu, sehingga ketika bulan Rajab tos berlalu tos sae, maka dosa-dosa orang oge tidak ada yang tersisa, kabeh diampuni ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.